sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Azrani Fayananda dina acara Warta Sunda simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji nyaeta warta banjir jeung longsor anu melanda kawasan tambang PT Freeport Indonesia dipicu ku curah hujan badak. Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 di wewengkon Tembagapura, Kabupaten Mimika, ngabulurkeun cai ngalir deras di Jalan Guli Kulon, wewengkon pabrik pengolahan konsentrat MP74. Sedayana karyawan dipastikan selamat nalika banjir sareng longsor. Pagawe pertimbangan PT Freeport Indonesia yakin tina laporan banjir sareng longsor lumangsung di wewengkon pertambangan milik PT Freeport Indonesia anu aya di Tembagapura henteu aya korban jiwa akibat banjir jeung uruk. Rupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku Simsuri. Kapayunnan pamirsa sadayana muji ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.